geus meunang ieu teh. Heuh ngan udah teh boga ujang kopi ieu teh euy. Ieu teh Ieu nama. heuh Itu aya kadang mandilah, kana loba. wah. Heuh terus ayo lah iki Yang mah. meuli-meuli kudu teh mah. Heuh. Mana kita tempo nama haji juga aya kene di kanang. Heuh kewe lamun haji geus iit. Geus balik. Urang asuh. Coba dong. Lumayan pan aya jeung kopi jeung budeg. Ada haji kene. Heuh. Oh, aya kene nama. Kayak geus iit teh. Bangsa. Siap lah. Bom, kopi bom. Kopi atuh. Udah lamun kayak urang kayak urang jeung wadal. Ngomong kenaon itu teh. Ya, ngomong kenaon. Manila Haji, Naon? marap Manila Haji, Teu kareungo. marap Manila Haji bedul. Kopi. Ayo atuh. Ayo. Di mana? Udah sore ieu teh euy Haji mereka cai heula rek salat asar itu bayu mah datang. Nah, ini teh kopi ke angka kopi tuh. Aja ini sia. Angka ongkos naon ya kopi teh. Naon we? Rek meh dibere kopi kieuan. Teh. Nya teh kudu kieuan kopi teh. Goblok cepet kana kieu rek mere kopi teh. Teh ajak ngopi teh ganti di ka dieu. Dokter, kanang Manila bau ngopi kanang Manila mah kan. Jak, ngaji na yeuh. Tong di dieu ngopi nah. Mah itu liat. Boy. Ini kayak kotok. Kotok jak. Naon teh? Goblok teh, bau goblok teh. Tai Manila ieu mah. Kakak dia jak. Merahkan budak-budak Manila eta haji bisa ngamak sia teh. Eta haji bisa ngamak teh. Dong di kotok goblok jak. Aduh, bos. Dikotok goblok. Bau anjir. Yo. Harus narik ke Manila ye. Yo, manok Manila. Ngamak sia teh. Ngopi baru dilewekan tai Manila. Ayo, blok Cacak. tai Manila, ayo dilewekan ke aing. Tadi kita nak. Bau, tai Manila teh harus dikaingkeun mah. Sebentar Aneh banget makan di kotok. kamu bau anjing. Tai kotok aing. Si budak ngejak si bokir. Beunang haji meuli bobok. Udah kumaha geuningan dia Keun bae da budak aing diajak gitu nya. ada yang sia mah. Bae. Semuanya aku ada budaknya. Wah, urang luang. Ayo budak. Lain teh nanaon teh recok di kanan Manila. Haji euy. Aya naon ieu teh? Deka? Balik tai kotok dikatkeun dikena banget aing kan. Wow, teh aduh. Ji. Kan si Bom teh ngajakan ngopi, kan ieu karahkeun kikituan budak-budak Manila haji tadi teh. Ieu mah lain rek budak-budak Manila haji ieu mah Manila aing. Eueuh ieu mah Ngajakan ngopi tadi nama si Bom teh. di pauk meuli si keher mah Manila Ngajakan haji. ngopi si Bom dengan jiga dieu. Sia mah lain
Erek ngajak ngopi si Bombom anu pupu mau ke Manila Haji. Itu Manila Haji eueuh hiji. Nuhun ai haji nu erek merek mah. Mana hayu atuh jeung urang? Ka ditu mah. Ah, siap beunang ku aing bangsa. Ieu. Wah, mana lupa lah. Ayo ka dieu lah, sia. Ku aing beunang ayeuna mah lah. Ingan eueuh. Ka dieu ya, cing di dieu. Beunang ku aing. Jeung adenya tadi oka. Geuning aya di dia mah kopi-kopi wae mah. Ane tampi ji, duh haus atuh. Kan? Nah haji ngageleser ka dia ji. Ya jujur ka Haji jawab. Tadi eta sia naon di kanang Haji jeung si Bombom. Jawab ka Haji nu jujur. Sok. Haji koret jugahan ge piring gabung ku kopi ge sesa pikatkeun mamah sakitu wae ge. Nah, ari ngawangkong jeung jelema budeg. Ampun deka ngaripuhkeun Jadi jeung jelema kumah budeg tai mah. kotok tadi si Bombom. Suwak deka. Tuh, ya keneh. Ampun deka. Lain hari Haji mah hayang nyaho. Ari tadi jeung si Bombom eta ka kanang Haji eta rek naon eta maksudna? Oh, tadi teh si Bombom teh ngajak ngopi, cari tanah teh, kalau ketemu kuan kana bala, terus duter ka kanang Manila Haji. Budak-budak Manila Haji tadi teh. Meureun ari kitu mah rek mau Manila Haji, meureun ari kitu mah geus dipanjang atuh eueuh ka Manila Haji hiji eueuh. Dibilang teh mah ari neuleuh duit mah da jadi ngadadak ngadenge si Bombom mah. Kirina neueuh duit mah da bonge we. Abah mah. Ek ditambahan deui. Mana tuh dia kan? Selamat sore Pansip. Aduh. Beneran euy ka dieu Haji keur boga masalah ya teh syukur ka dieu mah. Nah, masalah naon deui teh Ji? Di kamari teh ngan Haji koret mah hayo he masalah. Gampang. Anjing mati kotok sugan goblok si budak bae. Nya, Ji saha teh Ji teh kumaha lakona Ji? Bere duit ke Haji. Bener-bener Ji. Kita mah diuk heula di dinya, urang ngomong heula jadi urang ngopi sok diuk heula jeung Haji di dieu. Haji diberi duit. Diuk heula. Haji mah mau nawaran kopi teh ieu geus beak, ieu tinggal piring mah. Sok parantos teh. 150. Nanyakeun kopi. Kopi. Kopi Ji. Nama ieu teh kagareuwahkeun di kanang Manila, rek maruk Manila ngan ari si Ojak mah jeung si Bombom kalabur ngan ieu beunang ku Haji. Da jelema ieu teh yeuh. Kitu. Tadi teh mana teh rek mau Manila. Ngopi tah keur tuh. Man sesa kopi tah di Haji. Manila. Tuh, sesa. Ini tadi bau tai Manila. Dari mana teh itu bener henteu mau Manila teh. Di mana? Ieu nu Haji bener henteu jeung Haji koret. Setengah deui, eueuh deui. Ji da bingung jelema ieu bae dibawa oge kumaha mun rupus ku tai Manila yuk. Heeh atuh. Ayo. Rupus ya. Sok. Nah, teh. Lah, ku tai Manila ku aing jelema Aduh, budak mah. Maus. Tai Manila ya macet. Cuman Ji. Aduh. Ya ieu Hansip jeung Haji aing dirupus ku tai Manila. Ieu aduh, pika bau.